Pernah dipoto KTP? Bener. Bibirnya pada ganti. Jadi naon tijis ulah di preteli gini. Baheula masa di Sindangkerta mah handsome gitu ya. Anjing urang anjing. Oh, eta Tapi mah. asa aya yang bernyekel gitar gini. Anjing. Slash. Tah, nu jadi masalah nanti kieu jis, ayeuna teh heuh. Urang teh tadi ngobrolkeun kamera. Jadi ka dieu. Kana beca, kumaha atuh urang dipungkas wae ku ngobrol masalah ieu Isra Mi'raj. So, ya ngabahas fenomena ngobrol di kameranya, beda kan ya. Beda. Gitu. Kadang-kadang di kamera mah kan ngobrol teramenya gitu atau wah pokoknya natural. ide-ide tapi kadang-kadang gitunya nu pinter wae ogenan gitu, nu pinter ngobrol. Can pernah Dibere kamera mah. Can pernah lah. Gitu can pernah terus awal-awal dibere kamera mah kan soknya tina bahasa tersendat ngobrolnya, tina mimik geus puguh kan. Padahal naon bedana kan gitunya. Apa bedana teh kusabab dibere beja bahwa maneh teh bakal ditinggali ku loba jelema. Mungkin jigana cek medis oge nan aya meureunnya suatu saraf anu ka aya kan tina ieu tina pola pikir teh kieu we jis ayeuna mah. Ente teh imah di dinya kasumelap. Heg apal di jalan teh bakal loba naon? Loba udut layangan, gelasan naon heg dibere apal gitu. Tapi kudu ini ditelepasnya intinya. Teu, terus gagabegan. Gitu. Beda jeung anu lempeng. Matang meureun ari keur ngobrol biasa mah semacam tidak ada yang mengawasi. Kan ari di kamera mah ketika ngobrol we kieu ingetan teh kana bibir urang pantes teu. Terus posisi urang ngeunaheun teu. Jeung kadang-kadang gitu. Rasana urang teh kasepnya gitu ya nyapapeun. Tapi pas di kamera nah beungeut teh hinyai. Nah bibir teh asa nyangereng gitu kan. Ulah kitu kieu we nu sederhananya. Eta mah bener pisan sederhana kieu we. Pernah dipoto KTP? Bener. Bibirnya pada ganti. Can pernah anu alusnya. Tapi cenah mah di media sosial maka karek si Ariel Tato Mungko anu alus video KTP teh gitu. Foto KTP teh. Nya intina mah tapi lamun dilatih. Nya urang wae nya kitu nya ceuk sasaha kasep kitu nya. Anjir anger euy dina KTP mah bujil. Sok mengalihkan pembicaraan di dia. Urang ngomongna dia baca 27 masih ada foto di grup. Udah lapangan. Ya anjing. Terus fenomena juri asup video nya gitu. Eraeun juri ge karagokeun. Kan teu kadang-kadang sok anu katangkep ieu mah kitu nya. Nah, aing teh percaya. Aing mah. Ieu mah cenah bedakan loba konten kitunya jadi. Oh, banyak hasup leutik sakitu di gede-gede anjing. Terus gitu. Non bedana urang keur tipes ningali tembok. Jiga naon? Jiga monster lah, genderuwo lah. Jiga ombak itu. Komo di mabuk cinta mah. Alah. Jadi maksudnya mabuk cinta teh kok koloyongan ku. Lain lain gitu. Oh, mabuk cinta teh jadi kabungbulengan. Kan sok kieu kabungbulengan mah. Ya anjing sebab. Jika hayam ka ieu kabeureyan meureunnya gitu. Jadi mah setiap ningalina naon perasaanna teh aya manehanana gitu. Non bedana teh ge sarua kasupan juri anjing. Sebetulna. Gitu. Ya sok loba nu aneh gitu nya ari. Iya, mata perlu latihan. Artinya kieu lah. Membiasakan diri. Artinya kieu. Kieu artinya. Semua orang ayeuna punya kamera tuh. Boga kan? Tapi nah bet beda. Antara si ieu jeung si ieu beda kamerana akur. Nu gemperan anu babarik stuck otakna ketika aya kamera berewe kamera 10 miliar. Kitu we dasar. Gitu. Meskipun memang meureun wajahna leuwih HD leuwih naon lah. Tapi anu
Terbiasa. capetang tapi nu terbiasa. Siga Atta Halilintar kan bola mun. Ya jika didinya lah nya Pap. Ya jadi Ari urang mah teu kudu ditanya masalah nama. Geus gelo ti babah heula. kan Ada kayak kamera. Urang mah paling ngegempeur teh. Gempeur teh lamun misalkan di sekitar urangna aya guru cabul. Lain anjing. Atuh maksud teh ayahnya guru pesantren, guru naon lah gitunya. guru awewe maksudnya. Dan guru awewe lain guru salevel jeung urang lain. Guru urang. Oh guru. Jadi guru-guru gitu ya. Anjing asa pacewe. Guru-guru. Guru kan dia Guru-guru mah jadi loba. kan dia teh guru. Guru. Bukan guru. Nah, gitu maksudnya teh. Guru gitu. Tah guruna guru. Guru didinya saha? Guru. Guru. Kira balikan deh guru. Sama dengan guru. Tah. Awal muasalna teh si eta guru ka saha numpang pertamana ieu mah. Kayak yang bahas nuki. Maksud urang mah jadi naon teh jis ulah di preteli gini. Jadi kita lieur jelema nu ngadenge teh. Kan orang teh jadi kan ieu teh ngumpulkeun netizen nu akurna lieur gitu nya kan kok aya obrolan ieu teh kan asa kahibur, Pak. Ya. Leuheung anjing. Mun asa kahibur. Tapi da yakin aya nu ngadengekeun mah nya. Anjing super game lagi 2. Sanu ngadengekeun. Jadi frekuensi gitu nya. Jadi Gitu. oh, gini nya cek nu lalajo nya ih gini cenah anu lalieur cenah kitu jiga urang kan gitu. Nya sing beda kan aya maksud urang mah batur teh salah Urang nu ninyu nya cenah urang. Astagfirullahaladzim menikot sing ikhlas atuh aya kopina ti saha? Kopina ti saha? Manggih ti luhur. Eta teh usaha eta teh. Sok urang bahas eta lah. Benar. Ti luhur, ti saha eta kopina teh? Teuing. Ti si Sensen aing kita mere. Si Sensen ti saha? Sok. Di kangkop. Lain. Pamere di wae eta teh. Berarti halus pahalananya Gede. jangan pertamanya, Gede. jangan pertama tapi Nya meureun mun boga hutang mulai pahalaan. Justru dosa anjing nganyuk duit dibayar kopi. Tuh ti dituna. Siga ka Alfamart pulangan ku permen kan teu meunang teh. Heeh nya. Teu meunang pulangan ku rokok mah bae. Tapi eta bisa oge, Pap. Mun kitu nya balanya ke make permen deui. Heeh, kumpulkan permen sing loba. Bisa rokok Mun mangga dicek. Jadi 12.500 sekantong permen. Mainan ke permen gitu. Kenapa? Apa kayak ini tidinya anjing gitu. Heeh. Maksud orang kieu tadi teh nya. Jadi ente teh ketika orang nyebutkeun naon teh nyebutkeun urang teu gempeur. Tegempeur kecuali mun aya guru. Tah, maksud sing ngarti gitu guru eta teh. Ayeuna paham, ayeuna kan biar geus Guru, dibahas. Guruna guru. Jadi kan lieur. Nah, guru teh guru. Nah, guru bensin kan aya guru bensin. Aya guru maha guru gitu nya. Gitu. Nya teh malas sederhana nama guru. Jadi ulah hirup teh ulah complicated. Gitu. Jadi kan di dia mah gempeur teh mun aya guru gitu sebenarnya. Karena meureun kadang-kadang kan guru urang mah apaleunnya, apaleun kelemahan urang kasa. Apaleun keur bujilna. Gitu hiji eta. Nu kadua deui urang ge mun aya guru teh sok hayang rada loba gaya. Hayang nemongkeun ngan teu katemong-temong. Gitu. Mun ngobrol teh. Jadi kusabab dijieun-jieun meureun nya intinya. Jadi nanti kan teu ngeunaheun ya, Pak. Tah eta intina mah kitunya. Intina mah dijieun-jieun pisan lah. Gitu. Mata kadang kan di kamar ge bingung urang kudu ngobrol naon kan nya. Kan kecenderungan ya mah nya jelema anu emang di kamera kan aya dijieun-jieun nya. Teu ngobrol juga biasana kan. Padahal mah Jis iya teh kana YouTube. Lain kana TV. Coba lah mun kana TV nya hayang loba kameramen, kru. Beuki pias bener. Bisa-bisa ngompol ini nya. Mau aja ngompol-ngompol ting majisnya dalin si Nunung.
apa nu hayang gitu tapi diletik-letik. Ini kumaha carana? Bakat ku gambar. Untuk segitu-gitu teh. Nah, jadi ngabayangkeun teu balik urang ya gara-gara mana ngomong gitu. Kumaha? Ini lamun acting eta geuning. Mana-mana. Itulah. Kumaha sok? Gemper gitu. Tah kumaha nya ngomongna euy. Pada era aing teh guru aing teh misalnya. Kira dia haruskeun gua. Jadi. Kan dia Gak. gitu. Oh gitu. Tuh ada moal ari anu teu biasa. Benar. Moal. Tapi waas mun kejadian kitunya euy. Nyak di video. Sok sia. Nya lamun natural mah meureun Tapi ngalaman teh didinya keur salat. kumaha. Ieu udah sombong salat pauh euy. Ayo. Nggak kan maksudnya kan. Ini ngalaman ke salat kumaha? Keur salat, keur salat. Ujug-ujug gue mah. Nya. Duka efek cuaca, duka efek naon ya gitu. Kabeneran teh kan make sarung ngungkulnya. Heeh. Jeung sempak gitu nya. Heeh. Ya bieu kumaha asa. Gitu. Eta euy jadi sentuh-sentuhan kana ibadah. Da penistaan bisa pajarkeun ya. Leuheung penistaan kan jadi urang teh kan janggotan. Nyo janggotan. Tapi Yahudi ge kepanjangotan, Pak. Tuh, Beda. So paranyang Tuh, cek aing ge ulang ngabahas-bahas jeung agama sia teh. Mungkin tadi salat na Yahudi. Ngobrol Kan pointis di rem tadi teh. Ngobrol jenggot ya makan. Geus kamari bab kamari jenggot mah geus tuntas. Make muncang geus beres eta mah. Usahana mah gitu. Tapi kumaha eta? Oh muncang gua teu jeung peju. Kan astagfirullah. Kan geus beres kamari eta mau dibahas deui. Bieu teh kan mimik kitu nya jelema kunaon kan gitu nya. Mane bieu nih lamun teu politik geus we. Disuspend YouTube aing. Jadi gitu nya. Laku gitu. Kan ieu teh emik. Kan ngabahas gitu nya kunaon gitu nya jelema kan maksudnya kieu kan jelema ayeuna mah fenomena nu hayang jadi YouTuber loba. Tapi ketika dibere kamera kan gitu nya. Ketika diberi kamera beungeutna teh rarasaan teh jiga nu hareuras geuning anu bener keras ya. Bener. Adadak Jadi seuri salah. Kan gitu nya. Ngambek teu bisa. Kata-kata teh hanya tertegun di kepala. Mandeg ge nya. Mudah aing bikin pas tertegun, tah aing teh mikir bita aing. Manya tertegun cai aing teh gitu. Begitu. Dan memang matak inti nama lambadan ieu mah jang latihan ya. Udah orang kita tadi mau ningali kamera ieu teh. Tapi dah sebenarnya mah kudu era. Enggak pas kira. Saudara. Jadi itu cair era. Jika mau acara berita. Saudara. Nah. Hai guys, kita ketemu di Emik tuh. Bedanya gitu. Matak aing kieu tadi ka mana aing teh. Dan kuna naon? Padahal lagi kameranya orang tuh. Nya dan nu teu sapira teh nu matah. Nah naon ge. Nu teu sapira teh nu matah. Nah jadi balik deui lah meureun. Cek urang mah lamun hayang di kamera nyantai alus nya meureun sing natural we gitu. Tapi ningali orang Jepang mah urang menempuhan fotonya. Orang Jepang dipoto teh sereuri nya. Sok di urang mah nya heuh. Ya anu tegang aya juga katincak sukuna teh geuning. Heuh komo lamun teu kaharti aing ka tukang fotonya. Sok Gaya bebas. Kan aing kieu teu bebas kumaha urang heuh. Da salah. Jadi gaya bebas teh kumaha manehanana we gitu. Jadi teu puguh bebas. Ya kan di foto tiga nya misalkan di nu kawinan di mana foto siap 1 2 3 resmi cenanya. Ya, tak gaya bebas. Kudu kieu. Urang mah kieu we. Da bebas kumaha urang. Kumaha urangnya bener. Jadi teu puguh bebas di dinya teh nya. Langsung dicarekan aing teh ku tukang foto. Sanes kitu. Can bebas cenah. Kan kumaha urang. Gitu. Jadi paling hese kumaha mun sedikiekeun ku tukang foto mah. Senyumnya. Ing aing teh ngabayangkeun
untuk barada geuning. Jadi beungeut asa untuk kabeh. Nya kan sok kitu. Ya benar. Komo. Ya. Apa tuh fenomena nu paling aneh sa Indonesia? Nyawa? Awewe. Lamun selfie. Dengdek. Iji dengdek. Kado dikenyom-kenyom. Oh, Cobaan ke mana? di tempuhan gitu nya. Tapi kabeh kitu kunaonnya. Kan cenah mah ari awewe mah eta teh kode Pak. Udah naon? Butuh sandaran cenah mah teh kitu teh. Oh, bahasan nanti gitu. Gitu nya. Nah, jadi kan ada lalaki mah kan targangnya. Kau gini. Nah, kumaha dikenyom-kenyom gitu. Ya, tapi lain ayeuna, lain kamari-kamari ayeuna mah nu sok ieu geuning nu sok naon? Sok teu ningali nu ke pana aing teh. Gileunya. Sok mun Cek urang tapi cek manehna mah sorry. Cek urang. Cek manehna mah halus. Tapi meureun sebel teh lain kanu posting lain kanu pose kieu. Kan ku sabab jelema loba nu pose kitu gitu di sarua-sarua ya tapi fenomena masalah kamera, foto. Model acting sok alah ya Allah hese. Hese. Ente sok ngambek tara ka saha gitu. Minang. Babari itu. Babari. Oh, mana ngambek ya? Actingnya. Beda. Coba bayangkan yang kamu nanti yang kamu benci. Aing ngabayangkeun mana yang ngapoe. Anjing. Ngarena tuh bisa gitu. Gitu. Nah, jadi nyobain deh meureun tapi duka sih ari anggota DPR mah. Kumaha. Ya mesti arago meureun acting. Bener. Bisa. Acting curi kan ya. Tapi da geus kan pernah aya no acting curi. Ari tulikeun. Oh. Karena muka YouTube gua. Langsung disuspend ya teh. Ku para buzzer hayang diserang ku eta. Kunaon? Kumuning. Lain ku TV. Nih. Beak. Tapi kita pasti viral lagi meureun gitu. Nah, hoream musuhan jeung nu kitu teh aing. Nah, apa? Ulah boga musuh mun bisa mah. Gitu. Ini kan loba mantan ya. Sok nyabit-nyabit nu kana ditu. Suka tutulu ya. Ya mah cek beja gitu. Cek beja. Jadi teh primadona cenah gitu. Ya eta mah kan tapi da urang menjadi awewe asa teu bogoh gitu Pak. Mana nih mun jadi awe asa teu bogoh ka aing. Gitu tah. Apa teu aing pernah ngaca teu aing? Kunaon tar pernah ngaca? Udah. Kana beungeut aing sorangan ieu. Lamun ukuranna beungeut. Baheula masa di Sinakerta mah handsome gitu ya. Urang cari urangnya eta. Urang datang, Mr. Handsome. Urang teh kasinggung aya, da ngarasa teu ganteng. Gitu. Tapi nya baper ge aya sih. Ngana babadang fitnah we lah meureunnya gitu. Lain fitnah geus caci maki gitu. Kesina teh gitu. Tak pernah baheula di kampus. Urang di berarti kan urang teh dilani teh bling di kampus teh. Bling. Oh, nya di dieu teh kan dilani bling. Kunaon bling teh? Ya urang kan teu apal asalna teh, pernah bling we. Numerena teh saha eta teh? Sejarahna teh numerena saha? Duka si Ucok baheula teh buat urang teh duka si Hamdan Bodei lah. Anu teh si Ali. Si Ali Omen. Si Bang Ali. Si Bang Ali. Kayak urang datangan, urang podcast di manehna. Bling. Tah, urang bahagia. Alus danya. Bling hiji 82. Akur jeung eta. Coba urang musisi. Anjir. Kamana-mana mau gitar aing dipaenkeun tara. Nya mau gitar we dibuka 8 disebutkeun deui ku aing teh. Nah maksudnya dagang gitar. Lain dagang gitar kan batur mah menggandeng wanita. Aku menggandeng gitar gitu. Bling di 82, wah keren. Tapi hari mah cager gitu, pernah ngegandeng wae gitar. Cager sebetulnya mah. Bisi gitu. Nah, terus. Penting batur ningali ka aing. Soalnya apa tuh? Balik ke Tasik di bawah gitar teh. Da main di Tasik ya. Wah. Padahal mah teu neuneun kan ada dipakai mah ya. Dibawa ke Bandung bawa deui gitu. Kitu we. Tapi da meureun keur masana kitu lah gitu. Udah enak kan orang semua Quran kan jadi alhamdulillah lah. Maksudnya Quran kumaha? Quranin HP.
aplikasi. HP-na dibawa Di gitu. bawah kan. Ada aplikasi Quran orang. Oh, TikTok. Terus bling-bling. Bijing di 82 tah. Setahun, 2 tahun. Nah, asa aneh cek urang teh nya, engkau bling tapi sok dideket-deketkeun kan wah rasis gitu, orang dibully, orang sedih. Gitu. Tanyakeun ku aing dikasih ali. Li, hayang apa cai teh bling teh naon? Can apa bling? Can teh naon artina? Black galing nyanyi. Jadi black banget orang, galing buk urang. Nah katanya. Tapi fotona aya meureun. Aya kayak halusnya tampilkeun. Ya, ulah tuh. Ulah anjing. Ahmad Albar keleh pokoknya buku. Ahmad Albar mah heuh. Ahmad Albar mah tampilkeun Pak. Nih, eta mah loba kesedihan bu eta mah. Biasa aya yang bernyekel gitar gini. Anjing. Slash. Nonen. Aing melengking we. Apa teh nu motona? Digigir. Jika aing digigir teh jengkang. Halus amat. Kan si Slash momen melenting teh hade. Anjing aing rudetna ka tukang foto eta. Salah nyokot kameranya, angle kamera urang. Ada bola mah tukang foto teh geuning. Hoyong latar gunung serelek geuning gitu kangen teh. Coba pixel. Oh, aduh bola mah kitu. Oh, jadi sejarahna bling teh eta. Bikin aing ke pasar mau sisir. Anjir. Ngagolap. Lain ngagolap, poho ditenan di dieu. Jadi keur nyisiran kan lila nyisiran nantinya. Yuk cenah ini gitu. Rusuh lah itu. Rusuh jeung si Gugum kereta baturan. Masak. Berangkat weh. Cing teh aya nu aneh dina helm. Gitu dicagapan teh anjing sisir ngayet jadi luhur. Bakatku bekah bukeunnya. Lebat teh nya. Bekah, lebat, tapi nu paling utama nama nyumputkeun barang. Anjing. Tapi bisa ternyata nyebutkan bala-bala mun ka warung gitu. Bisa. Ngan buk aing hinyai. Terus loba metuk. Loba sireum. Oh, jadi mah jadi baheula teh kribo lah gitu meureunnya. Jika kribo meureun kitu nya. Kribo. Dan nyarangkan orang Pakistan lainnya. Tetap gitu temannya. Pada orang Sunda kan gitu. Dan orang turunan sama sekalinya di Pakistan. Aing matak sukra darudat lamun aya jelema nu ka dieu geuning. Kok apa? Pak, bapak asli ti dieu. Aing teh orang Sunda cenah aing. Yang kana teh orang seberang gitu nya, orang timur gitu nya. Nya leuwih ke India sih loba nama. India. Tapi kan di dia buka caritanya gara-gara baik dibahas itu apa? Ulah rasisnya powernya. Ulah. Jeung tukang becat ya Alin. Eta masalah eta apa anjing. Nu masalah eta teh ya. Dibahas mah? Ulah euy. Salah rame gitu sebenarnya mah tapi da power gitu sensitif. Power da dina obrolan gini kita mah masalahna. Bisa pajarkeun ya gitu. Kamu tidak tahu saya. Tukang beca langsung ini tuh so. Ini so. Tadi narek mentekeun ti rugi meureun ya. Aing nabrak beca itu jadi itu cerita kan. Aing nabrak becanya. Dak diajar motor aing teh. Motor Shogun beureum, inget kan kan mobil mah sejagonya, ngan motor teu bisa. Oh, dari mobil heula motor teu bisa. Tuh orang kaya tuh. Anjing. Kumaha tuh. Nya motor heula, teh mobil lah gitu. Untuk motor gitu. Enak aing teh diajar sepeda ieu teh. Terus kumaha eta teh? Nabrak tukang beca. Teu buku tenan naon aing teh ujug nabrak we. Bledug ngaceleng. Sebenarnya mah salahnya eta. Memang salah urang. Nah, da beca keur hare-hare keur ngeunaheun, urang ditabrak di tukang. Nya ngaceleng lah gitu. Urang ngerem. Ngan kusabab ieu mah lain tabrakan, nabrak. Ya urang dirempug di Padayungan. Ting tom sabaraha po deui di Padayungan dirempug. Wah, sia anjing segala rupa bahasa teh berujung di pepengkeng. Urang lieur. Ieu teh kabur salah. Komo lamun dibangsatkeun. Teu ngalawan kumaha gitu. Da monya nepikeun ka urang kudu pejat beungeut gitu. Katilu kan urang teh nya budak tokoh di imah teh kitu. Wah,
satu anak dipukuli. Nih, kan Oleh tukang beca. oleh tukang beca kan asa kumaha lah beritana teh gitu. Tah tidinya bener kudu boga berpikir beberapa detik tidinya butuhna teh. Kecepatan Berpikir teh. Mata urang mah geus biasa. Mun mikir teh beberapa detik tek gitu. Terdesak Lah gitu nya. Nya di samping kita ge doa full gitu ya Allah, cita ieu kumaha ya Allah. Nya tadi mah ka Allah teh minta disalametkeun teh bleg jujuk di mana gitu awak dilemitkeun ya. atau ujug-ujug batur teh siga perisai sakti gitu. Anjing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi kan selang. Nah, gitu. Tadi teh urang teh. Tapi beneran Allah balik deui meureun mere ide gitu. Ide lewat eta. Jadi lain rasis sebetulna mah. Tah ketika urang ada di siksaan, urang aya ide tak gitu. Langsung aya ngomong. Kenapa ini? Bisa seperti ini. Kalian dolim. Cek nulain teh cenah don. Ini urang seberang cenah. Kalabur soak. Langsung itu anjing aing salamet. Ya orang dieu nya. Orang gobras aing teh. Tapi mungkin nya tanpa mau bermaksud rasis, emang terasisnya. Emang Terasis. Tapi meureun intina mah orang Sunda lah cek paribasana dina bab eta meureun rada mikir dua kali lamun kudu nyiksa urusan jeung jelema di luar daerahna bisi panjang urusanana gitu. Mata kurang make teknik eta aing kabur. Tak alhamdulillah gitu tengah gantian beca ngan erek di tangan si Mang eta aing teh. Tapi can kepang dipikain lagi meureun nya. Acan, minta hampura lah. Masalah inana gitu nya. Ngan jujur da eueuh sugan teu pejet naon lah. Teu. Ngampe dah reuas ya. Reuas terus meureun mukjizat teh lain mukjizat naonnya sebenarnya teh. Allah teh nulungan lah gitu lewat seperti itu meskipun pika sebeleun gitu. Tah, nu jadi masalah nanti kieu Jis, ayeuna teh urang teh tadi ngobrolkeun kamera. Jadi ka dieu. Kana beca, kumaha atuh urang dipungkas wae ku ngobrol masalah ieu Isra Mi'raj. Mete kagok teu pararuguhna gitu. Umroh gitu. Maksud urang mah. Pami bade kan tina kamera. Kan tina kamera jadi kumaha carana ngadupeun kamera. Kan ku dituliskeun carana kieu. Tah, ujung-ujung tukang beca kan tadi teh acting ngobrolkeun aing teh lieur mata kumaha pami diteraskeun karena masalah Isra Mi'raj ame beuki teu puguh karunya nu ngadengikeun keur dua siki alhamdulillah adan heula nya adan ya tah gitunya ditutup ulah anu adan heula. Assalamualaikum.